atuh nogna teu megar. Kayak di gunung di Tuara, Bangkong di aralaan, kungkang ngalobaan. Baan. Nyajak. Laras. Orai di aralaan berit riap. Berit ngabrang. Manuk di aralaan hileud loba. Hileud babu. Nepi kaki eta runtah-runtah di walungan. Geus di mana we cereng. Runtah Citarum geus teh nyok ku siling aing ngaliwat jabat ti bau teh. kiru. Runtah mungkul. Laras. Geus eueuh laukan uang pae. Amuy. geus teu nyahoan uceng. Aya laguna. Tapi nya cu Kumaha? mudah-mudahan kapayuna caleg-caleg urang anu bakal jadi wakil urang ke kapayuna Sing laras sing bener-bener nyalurkeun aspirasi rakyat nya cu. Ih kantenan. Mudah-mudahan aya kapayun mah wae. Ulah ayeuna kadenge kuat nepi ka harengheng ku dedengean pajajet ku dedeleuan. Tukang newak ditewak. Tukang mariksa dipariksa. Tukang ngahukum dihukum. Dihukum. Eueuh tuturkeun. Eueuh. Daya pemuntangan wae. Geus teu percaya ka partai oge geuning. Geus rare. Percaya teh ka figur. Heeh. Nu matak artis loba geuning anu jadi pejabat. Pejabat. Teh heueuh kitu. Duka teh. Duka teh teuing wae. Eureun sia Yahudi. Aing ngomong pika nyariun ke Yahudi. Eureun sia kafir. Aing ngomong lain-lain kafir. Tara salat sia teh. Nah memang sholat kudu bebeja, oke yang tara sholat. Nah. Wah, tong di Bandungan teuing budak kitu mah. Eta teh lain dewek teh nyaksi kasih anu nyaksian kasih lain kudu salat. Nah, Atawa dewek nyaksian. Lain anu ngarti dewek si lain salat kudu bebeja. naon atuh ke jeung tara sholat. Tina pagawean. Pagawean kumaha ari Eta akang? teh nemongkeun diri teh tara salat. Ya katemong tina pagawean gitu. Ya heueuh bergug. Nah kumaha katemongna tina pagawean? Definisina Naon cing? ai salat tuh. Heeh. Syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf. Naon mutan nabi dari akang? Ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh mutan nabi teh. Heeh. Ai 3 huruf naon gitu? Syaur ulama mutanabi salat teh aya 3 huruf. Aiji shod lam ta. Shod na teh sidqul qauli. Naon artina bener ucapanana. Tuh, aing ngaran-ngaran nu bener ucapanana ngomong tara dibarengan ku bohong. Ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek laina. Oh eta teh. Tara wani ngaluwihan jeung urangan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang teu wani Motong. neuteuk, mun ponok teu wani nyambung, mun condong teu wani motong. Pas. Oh eta Tukang teh. salat manyaritana. Tara nyinggung ke batur. Leres. Tuh. Ari eta lamna. Lamna teh lainul qalbi. Naon, Artina teh leuleus hatena. Ngaran-ngaran jelema nu leuleus hatena sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel. Tuh malapak gedang ngomong lagi. Tara pika nyerieun batur. Cara Aitana teh tarkul ma'asyi hatina geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun. Pina dijauhan komo maksiatna tah sia laku lampak kitu teh sarua jeung nemongkeun maneh tara salat. Blon. katemongna teh tidinya. Heeh aing sagala rupa oge kudu napak. Lamun aya nu ngiga teh iga kenangan. Dah. Kumaha calana sangkan urang jeung gerak teh akur. Oh, luyu. Harmonis. Jadi luyu gitunya. Heeh. Benar. Mun jelema hirup ayeuna
nyaeta kudu napak jeung aturan agama. Ulah yang salamet gitu oge cenah teu hayang pek wae kumaha manehna. Da urusanana nya kan. Da urusanana sabab naon? Di mana si lain getol ibadah Allah moal untung. Di mana si lain teh ibadah Allah moal rugi. Nu bakal kena kurugi jeung untung teh si lain. Urang-urang keneh bener. Tapi heueuh. Mun gareuleuk wae sia teh ka aing teh. Moal dituturkeun atuh aing geuleuh. Cikeneh eta bieu eta kamari bulan puasa minta dihampura sing salongkong geuningan nah si belegung pada bieu pada dikeploskeun sia teh puasa mah tamat puasa mah ngan nikmatna teh eta we meureun mangih buka pada jeung kolak meureun aya puasa dina bulan naon Ramadan bulan Ramadan artina Ramadan teh naon puasana tamat siapa hari Ramadan teh hari pembakaran nah hari pembakaran kumari hari dibakar teh aya dua alternatif nah kumaha aya nu ngabakar positif ngabakar negatif ngabakar negatif seperti nu positif ngabakar cai silaing naheur eta teh positif negatif naheur cai meleletnya nyok kopi ayeuna ngabakar imah negatif tak kitu jadi dunia ieu teh teu leupas tina positif jeung negatif jadi kumaha urangna benernya tah munguh nu iman beh dituna nyaeta aya tugas rasul jeung aya tugas iblis ta jelema iman mah nyaeta anu daek diperintah ku duanana dititah ku setan daek naonna dipiwarang ku Allah daek ai ku setan dipiwarang ku Allah daek migawena dititah ku setan daek nolakna jadi gawe tuh jadi ibadah gawena ta benar kan jadi ibadah leungeun teh sia dipake ngawiwirang batur al islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadi ari umat Islam teh anu sok saling salametkeun kulisanna jeung kuleungeunna kewajiban wajib sia mah lamun salat di masjid ain kudu dikumbah beli lain beli sekabina-bina kieu kumbah da ka masjid mah bersih suku teh tuh aya kenehna zaman kiwari nu kitu nah kabina-bina teuing akan aing milu salat teh dipea urutna nah naon nya oke jeung haramna tapi teu naon aya urangna cokorna kalolotor mah kan piraku ari ka masjid kudu kotor mah tuh tak kitu euy dibeda-beda paham teh supaya nyambung jadikeun heula dulur geus jadi dulur sok saling bejaan cing ridho di papatahan cing ridho mah patahan eta cirina umat Islam lamun teu kitu rametuk jadi selama eta daek di papagahannya beda-beda paham teh kudu atoh tibatan sarua mah silaka jo sarua mana silaka tuh kumaha cilaka sarua jeung tina pamadegan tina pagawean tina ngaran we sarua cilaka cilaka kumaha sa Jawa Barat ngaranna Udin we kabeh sok kumaha kitu papangih di jalan teh hor itu Udin kemana Din ka itu Din naon si Udin nyunatan si Udin wah na beudalang Udin bener na beudalang Udin si nena teh Udin ulah aja teh Udin kabeh sareangan alamat tuh anu didagangkeun oge Udin lakon lagi da Udin pejah cenah geura sok bener tak jadi ku beda-beda teh supaya nyambung saya urang ini ke dapur teh pagawean batur teh beda-beda nu katel nu teko nu piring nu gelas panaya gunana meureun nu senok bener sok da ilmu mah loba di dunya mah cing nyararambung satekah pola saling wasiatan sampai terugi saling hargaan ya kan bener beda paham halus kumari akang beda aya Persis aya NU aya Muhammadiyah baraya urang ngungkul teteh ilmu na cokot hikmahna dicokot hikmahna ulah parasea teh sarua ayeuna
seperti nyieun seeng di ditu jeung di dieu beda pan beda ngan pan aya dina gawena mah sarua jang hasilna jang hejo maksudna bener nah eta deuleu ulah jeung para sia-sia omongkeun tong pamali jangan naonan atuh jangan ilmuna jeung itu jeung ieu ge sok sing wawuh we sing wawu we sing jadi lamun percaya Allah geus nyieun neraka bener sing Ya. jadi baraya Pashhadu ala angpusikum Naon teh? saksian diri maneh cukup ku maneh kumane ulah nyaksian we batu ripuh batak kering kan batur kabeli mobil urang nu panasna panasna batur kabeli sawah urang nu panasna eta teh hirup teh dipake nyaksian batur we bener bener kan burukan deh di Taman Cibaduyut aya nu ngitun syarat cikan-cikan buka toh di taman Cibaduyut tak kitu euy hirupnya harus jadi ku ayana ieu ayeuna hiburan wayang golek teh pek ajang silaturahim leres man ahabba ayyub syatulahu fi rizqihi wa insyaallahu fi asyarihi fal yasirahimah naon teh jadi saha-saha jelema anu resep jeung mencinta kana eta silaturahim bakal dipanjangkeun umurna dilobakeun rezekina kitu cek aing oge benar Sok. kudu sering silaturahim tuh cenah eta tina wayang atuh itang nyiar luang tina wayang cenah wayang haram keun bae da nya cobaan leg-leg boro-boro wayang gelas oge aya dibaledokeun gitu Quran oge haram naon ke haram lamun dijejak atau lamun dihalung-halungkeun atau diduru aya positif ai negatif positif mah baca eusina pigawe da ieu di dunya teh teu leupas dina positif negatif geus benar gunakeun duanana gunakeun ulahnya beulah gitu copot hikmahna we barokahna kang mode ieu kabel setrum masak dok gunakeun kumaha sakan hurung ulahnya beulah setrum mungkul gak bisa ngagerebek bisa teh setrum jadi kepae kan tah sadiakeun di bohlam di meuli hurung jadi mampat Brai weh datang apa nur cahaya teh nya nur biji kana hate tadi mana geus hurung ulah dipencerong lampu nah kalah beuki silo gunakeun caangna mampat teh bisa nyeun hate ulah burakem alhamdulillah Gusti di lapang TVRI teh nya kemun urang Cibaduyut heubeul dewek teh panggih urang Cibaduyut lami kan balihan anu ti tebih anu ti cagetna kana rempel di dieu nuhun wakabul teh nya wakabul Kalasan wakabul sumping aduh nya minang-minang teuing nya urang kana TV asa sering kan tangke mah kahareup euy dina alam cakih mah ngawayang teh jero kulkas sekali-kali ya hari dibuka teh teas teh beuteung Cai kopi cari Mang Adam dasar hadi bapak jamankan eta geuningan miraatmu nasib Panawa euy aya bejaan hari Panawa mah geus nebus dosa na daek dihukum 12 tahun sumur satahun nyamur mudah-mudahan mulus banglusnya nyas ditur salamat lah kan ngan negara amarta dulu lu dialaan dikerid osina eta kang nuwatirna teh leuweung eueuhanan mah tutuwuhanana caringcan kan kai-kai di taluaran di jarwalan ku Kurawa cek can batu bara mak jeung pokona mah aset-aset negara teh beak meni Panawa mah kari memerese meureun kete euy nya kete upami Tapi hujanan gitu. Halodo mesin penting. Penting Bogor. Ulah kaget, wong bagus.
Aduh, Kasaha teh? Nyebut wong bagus. Pedus na tuh. Syah. Eta sora lebih ke aduh. Nah, anjeun. Luka teuing atuh wawu dalam mana. Naon ah? Eta di hareup anu nyorowok. Da ulang da tahu. Saha? Mana wapi duit teu. Eta mah. Eta sora nepi ka eueuh piduit teu sia mah. Aida harjeun kuliah bae. Lawak, leret atuh. Mun bejaan gawir gitu. Ruas atuh. Aya naon jang? Kadieu Pak. Wah. Naon jang? Eta dipayun ka anu nyorowok. Nyarowok wong Kade bagus. sing hati-hati jang. Keur meujeuna bungbeng leuleuh. Lares ayeuna. Juru talung tik ti pihak Kurawa teh. Yup. Kade sia me HP biwir. Kade bisi kacaletot. Biwir sakieu geus kandelna di pihak deui. Lain bibir eta mun urang mah nya ceuk atuh. Ulah kaget manusia. Saha nun? Saha? Eta sora. Saha? Ah, Yang jadi MC. Aya nu cocorowokan wa timala nun. Saha? Cihihi. Naon yang cari kenaon? Maleuwih pisan. Naon sia teh? Kumaha kadunungan sia kadangungan kunyuk. Harunya dunungan deui. karunya naon? Pan urang mah sok. Mana naon? Saha? Udah gitu karakterna. Mun aya mah juragan Bima da sora mah lu. Ka eta simaan tah mah Kang. Simaan. Bima mana itu tuh? Simaan tah Ku mah. dewek dibawa tunggu pare baheula. Oh, Oh, kumaha da kunci berbudak, kumaha teh Kang? beremaja, Oh. Da. dewek mah panai ngebah pare ngebah ayam nih. Syah. Syah. Syo, Ayam teh lompat. aya ingkah. Oh mau juragan Bima mah ngagerem heula nih. Kumaha cing? Syah. Belatrong. Oh, sia bener was aing. Ayam teh nepi ka ngacleng atuh. Ngaceng jauh. Nepi ka teu ngendog deui. Nah, make tengenok. Oh da jaluk. Betok diomongkeun atuh aya jalu. Ai juragan Arjuna, juragan Bimanyu ngebah ayam teh. Cing, kumaha? Kieu. Ayam. Ayam teh lain lompat kana celengeu. Celeng ising. Dah kaseri ayam. Ayam teh kalah ngelelaning. Langsungnya dikitek. Langsung we dicala gitu kan. Ngelelan eta hayam aduh aya kitu. Kade bah. Kade sing hati-hati jang, kade bape biwir cu. Intel teh loba deui jang. Ulah ngomong-ngomong. Ulah kaget sadia. Ulu kujang. Nepi ka rangeteng kitu teh sihung. Padahamun alaa Yang keur naon? pipah. Pipah Naon sia teh pipah? Keur ngenyot susu. nanti kudu dipipahan. Gusti. Ya. Mirip sareng gambar anu katilu.
Wah. Gambar naon tuh? yakin ya si Arjuna Gusti Ampun aya cikopi ngeunah ya. urang tewak Gusti cicing Dari kamahan. si goblok jelema teh nu tilu ini kakara kadeuleuh wae Lain disangka naon ya kurang. tuh kocap kicep Gusti Kawas kocan tuh. suga naik kakum Buat teka uat teh. pantes jadi kakum bapak dewek Da mau teka uat tuh. kakum cocok hijab Ayo disangkanya itu teh. lamun bapak bukna panjang Naon Kang? beungeutna jiga kipas Doraka bari da kos ka lain ka kos. iwa teh jelema anu silo Silau kumaha? anu bogoh anu kitu mah Pamali kakolot. kolot Bener. dile itu anu diiket Naon? biheung agama Islam nu kitu mah Kakak teh. Naon teh na beungeut Lain kecirina dina naon, Mo? dan siap bener gitu agama Islam nya heueuh atuh sia teu percaya nah geuning teu mawa onta Di nah Arab tuh. sakitu-kituna we pananyaona teh dina agama Islam teh Heureut teh nyaho Islam teh jemar deuleu luas jemar. make jubah. leuwih ti satelit deuleu kacamata agama mah Dunia kan universal dunia akhirat nya. jemar teh ulah lalawora lamun bener si agama Islam sing tarucing aing pangikeun Wah. tarucing naon sia teh Hubungan tarucing jeung agamanya. hubunganana tarucing jeung agama cing Jauh. ayeuna Mun pinter eta beragama cedekan. kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas namun abus ya aing mulai nanyakeun teh abusna Udah gede. carana goblok Udah gede gajah mah. gajah mah gede kulkas mah leutik aing mah lain nanyakeun abus teu na carana pada mau abus carana goblok Kaciri lain gua lain agama. nah tuh jawab nu balekeunnya ada mau abus Kaciri lain agama. kumaha ceuk maneh carana taluk atuh kitu heeh carana mabukakeun kulkasna eusina kaluarkeun pan geus kosong heeh dah bos ya ieu gajah habuskeun tutupkeun deui we nah sia teh belegung kitu kitu kahayang aing teh goblok Tong digiringkan da kulkas. sederhana Da teu pira atuh. geus gajah dina kulkas mah tong digiringkeun keuna antep cing sok eta rucing naon Oh, tong di aing mah saeutik ke deui naon kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas nyontek goblok nyontek goblok bener mik. itu siapa mikir Benang batur wae. itu siapa menang batu lah Da mah teh kitu geus si anak ge atuh. da jawabanna memalui ti kitu deui ti aing Kumaha? bukakeun kulkasna abuskeun kudana moal abus nah pan aya gajah di jero anjing aing poho aduh Gusti Kapikir. teu kapikir anjing poho aduh da eta si eta tah goblok teh sia sia anu gagagu ka aing teh poho aing aduh teu sangka teh padahal kieu nya jawabanna mah jawab bukakeun kulkasna kaluarkeun gajahna tak kitu asupkeun kuda tutupkeun we aduh ampun naon bedana motor jeung si lain ari aing manu sok numpakanana aing motor nu ditumpakanana lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet setan kade sia kahum
Goblok teh. Urang balap. Sok ai ti maneh naon tarucing teh? Cing atuh salsa urang kayaknya. Ti kuring. Manehnya naon teu? Naon? Kebon kalapa. Nyaho. Bon kalapa. Urang balapkeun kuda jeung gajah ka soreang. Di mana? Di kebon kalapa. Sok heula mana? Tukang lompat kuda mah belegug di mana-mana ge nya heula kuda. Ya heula gajah. Heula kuda. Heula gajah. Nah, Kan kuda mana kulkas kene tadi. anjing. Ai poho deui wae. Naon sia teh jamu air? Aing disebut jamu air. Aduh. Halo, saya jamu air. Oh, jangan cupatna. Aduh. Aya teh coba teh ke kus-kus hireum. Lamun dina kendaraan mah deuleu. Doh, Aing mah bus. bus. Aing dewek sia mah teu boga bus. Lebih nyari kan. Alah, Boga gede juga. artina sia mah kagablog hirupna. Sia pangna ngabegal oge. Lamun dina imah aing mah hotel. Hotel. Aya aing pacilingan. Lebih parah teman Jadi punya. pisan hate aing. Dari ini mah goblok pacilingan mah. Jadi nu Bandung ngajang. Eta mun urek ngaheujeun goblok. Geuning lo Bandung ngirim. Disangka imah pacilingan. Si goblok. Sok sia aya nya parus alus jeung aing. Lamun dina manuk naon? Aing mah manuk Garuda. Oh. Aya aing sia mah bangkeina. Dong nyari. Atawa sia mah taina. Dong nyari kan. Balas deui. Aing ngatingalikeun Yang lebih perih. Lamun dina udud naon aing mah udud nu pangmahana. Wah. Aya aing sia mah ti kotok. Naon hubunganna goblok udud jeung ti kotok? Baik, asapi kan nyarieun Kang. Aya sertifikat geuleuheun hirup di dinya teh. Heeh, ngabodoh we ka batur teh. Eta hubunganna teh kotok jeung udud. Kira aku siapa ieu bakal modar deui. Dek bebilueun sia teh. Naon teh? Eta si goblok ka aing nyebut ti kotok. Iya. Iya jelema tong diganggu bahaya. Wah, jelema sa. Di dinya Goblok naon sia teh? Tua toe sia. lain di dinya ulah kumawani ka jelema ieu. Wah, jelema Siapa? bahaya. Ieu teh sangar. Jelema bahaya, teman. Jelema bahaya. Bahaya laten. Jelema keur nguriling neangan tanding, anya serang neangan lawan. Saumur hirupna sanyahoun digeti sorangan. Pecakan dagor kulingis. Kuat. Modar. Ngaran kaula kekilincingan. Kencing wasi atuh. Jauh-jauh. Loh. Kerincing wasi. Kancing jaya. Kancing cetet. Kencing jaya. Ih. Kancing jaya. Badalungan. Badalohor. Oh, jauh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Halus. Lecar waktuna. Ngarasya badalungan. Surya Pringga. Surya 16. Temenang. Kemenang. Surya Pringga. Bayu Putu. Aing jelema rayud kanyud. Bayu Putu lain rayud atuh. Jauh-jauh. Bayu Putu. Ngaran kaula Bima Putra. Anak si Bima. Bima Putra. Bima Ungjila. Jauh. Ilai kawa Ungjila mingkop. Duh. Auduh. Tapi omongan Bima Putra. Arimbi Suta. Arimbi Rana.
cekek aden naon sia Nah, kan teh. ibu tobil Cin Arimi Raja. lain Nah ada teh. jauh Atuh ningali wae kana. jauh Bungar. lain sok sia sok ibu tobil Arimi Ratu Panggagahna. lain jauh lain gitu Arimi Sakti. lain mulai jauh lain Arimi Panggelisna. lain Bebas. teke aden Mau aing disiksa teh atoh. saha Naon teh? Bunga goreng sangu meureun. Atawa goreng lokmas. atau goreng dodones Lain bangsa naon itu pancing karuliwat gitu kadeja mau separatis separatis anu ngaberontak atau teroris nah jauh-jauh atau lain tempat salju ieu make teroris nah situ ngomongnya tempat salju teroris apa teroris di mana orang aya salju atau aya angin pansok ngagibri gini awak teh kitu tah teroris tariris atuh teh mah jauh tina teroris tina tariris nah ojang nyamperkeun itu sia aceng anang ulu anjir ini berwes gitu dulu bangsa naon katanya Turki dia teh jika makhluk di dalam laut sipud lamun di laut teh makhluk naon gitu teh kepiting lamun iya balak utak cabok siap wae lamun si lain kuda laut manehna empot kayu juga elo jelema teh naon ngomong naon maneh teh ini mah ibarat gitu barat naon lamun dina mobil kuring meureunnan Corolla ieu meureunnan keor si laing bemo aya rek miluan maneh korong anjing sia teu nyambung dina mobil kana korong ampun lamun dina bubuahan kuring rambutan si ieu apa bapak dewek mangu deket-deket kene jeung rupa aing teh sia mah ari aing kalinggem anjing ceritakan anjing coba tuh laina lamun dina imah ieu hotel kuring meureunnan loteng dilotengkeun si laing meureunnan imah kontrakan da wala ari aing maneh mah cenah capit nanti nyambung aja
cing atuh bere nu hade kitu jang karunya deuleu atuh lamun dina kue insya euy naon euy eta hayang ngadengekeun tapi tidak ambak atuh wing kue bolu sok ieu cenah ieu putri noong ai kuring nah hayang siling siling bapau Ari wing mana ti kotok ai ti kotok kowe anjing aduh ampun jangan mana joy kuring teh semar 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 aya dak cepot itu nu tukang dawala da para ronok ngaran teh nya lamun ieu semar mah semar Samsudin kuring cepot sutisna tah ieu dawala hayati nah ngaran awewe atuh di kamarana euy pada ngajugjug pertapan banyukan sana dek naon dek ngalamar sim kuring teh hah dek ngalamar ngada ca awewe payu pisahnya nah sarua jeung uing euy uing oge samaksud ieu teh dek ngalamar ka saha heuh ka eta awewe Dewi Nilaningrum uluh dedengan teh dek ngalamar ka Nilaningrum heeh kurang ajar sia nya molotot eta teh kabogoh aing deuleu anjir hawa awewe eta Semar kakara aing nepi ka kitu eta emong lalakina teh biasana mah jadi jelema sobar nah ayeuna jadi kitu bapak aing nyaan kapeletna teh bapak urang ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling sing hareupan jeung aing Dibelaan nyawa motor atuh. oh eta jelema kieu gede kawani Dibelaan mung kana rombongan kana yang teh heuh sia saha nu ngaganggu Dewi Nilaningrum dina harti hayang saling hareupan jeung aing di kampung we kana di rombongan ning watak sia teh ujung-ujung ngamak kabeh oh da kitu akibatna tah ceguing oge geus eureunnan atuh kurang kumaha magelis cicing sia teungeun nah deuleu bebene dek diheureuyan batur waduh anjir mun teu pantes eta aki-aki ngomong kitu acan ge tepung nih butuh bene acan ge tepung geus nyebut bebene bebenul lain bebene kurang ajar sia jelema kieu patut hayang kawin ka awewe geulis tobat Gusti ngeunteung sia tidak teh sarupa jeung nu kasep goblok dek kasep dek henteu ari jodoh mah deuleu Pak geus Pak tungtungna mata kitu geuning jadi pasea urang teh cicing sia gede aing gelut kumaha atuh geus kieu bapak teh gugu mah gugu we atuh heuh ya kitu ada soal nu ngaganggu murid anakna tanggung jawab ayat hanya aing teh deuleu nanyakeun wungkul sia teh dek ngalamar si lain dek ngalamar deui heeh nanaonan eta teh saingan aing deuleu nganu harti ngajak pasea jeung dewek lain hehehe ya tetenya ada sia Semar aduh Gusti era aing kolot tapi ka kitu kan haling kitu bepeng naon sia teh haling ka mundur paling nu beger kana kitu batu nu beger mah bisi teh laksana kawin kan jemput kitu bisi cacat ngene ku abah urang tulungan ka itu jang tulungan aing jang kaki itunya euy
bapak anak dewek teh bapakna jadi ada mana anak gering mung di baju gitu nih boleh kiri keneh teteh iya pun teneh pun anak teteh idiot Pexing harapan kayaknya lamun teh mah ayeuna maneh melaan anak bener anak maneh sok ya raja aing anu geus ka itu mah deuleu aing ngajaga di dieu bisi awewe kabur ditewak bae di dieu pokona di dinya ulah ngaganggu eta awewe dina harti saling hareupan jeung dewek sok wanieun sia ka aing nu goreng patut kieu mah moal diameuan ku awewe moal nararasaan sia kasep gitu entong hayang meuli pispot cucurut adapun batu entong hayang kasih cepot camerut mah gede nyatu lawan wae kenal si goblok jeung deungeur warga dilawan Budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa, dan karsa, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Lain musik ulaman dina, lain ngahudang macan turuna, lain mungkin nu kamari lain ngungkap nu baheula rek ngaguar ketinggalkan rukun